Bismillahirrahmanirrahim. Mangalajengkeun deui ngalogat kitab Al-Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pitayamumi anu tetep ieu pasal buat mertelakeun tayamum. Huwa ari itu tayamum lugotan cek lugot eta al-qasdu ngamaksud yukolu dicaritakeun naon tayamam tu lapad tayamam tu ngamaksud abdi fulanan kakipulan wayamam tu sareng ngamaksud abdi hu kakipulan wa ta'amam tu sareng ngamaksud abdi hu kaitu pulan wa amam tu sareng ngamaksud abdi hu kaitu pulan ay kosod tu tegesna ngamaksud abdi hu kaitu pulan wa minhu sareng eta tetep tina itu tayamum qauluhu ta'ala ari dauhan Gusti Allah ta'ala wala tayammamu sareng ulah ngamaksud aranjeun kabeh al khobisa kana harta anu haram minhu tina itu khobis tunfiku nganapakahkeun aranjeun kabeh wasar'an sareng ari tayamum cek sara eta isolut turobi nganepikeun taneuh ilal wajhi kana larai wal yadaini sareng kana panangan dua bisaro ito kalawan pirang-pirang syarat mahsusotin anu ditangtukeun itu saroit wa khusot sareng ditangtukeun bihi kana itu tayamum naon hadihil ummatu ieu umat wal aksaruna sareng kaseseueuranana jalma ala annahu kana sanyana ieu tayamum eta furido dipardukeun itu tayamum sanata sitin dina tahunan kagenep minal hijrati tina hijrah wa huwa sareng ari itu tayamum eta ruhsoh alal asohi netepan kaul anu soheh wa ajma'u sareng sepakat itu ulama ala annahu kana sanyana tayamum eta mukhtasun ditangtukeun bil wajhi kana larai wal yadaini sareng kana panangan dua wa ing kana sanajan kabuktosan naon al hadasu hadasna eta akbaro anu gede wal aslu sareng ari dalilna fihi dina itu tayamum qoblal ijma'i dina samemehna ijma' eta qauluhu ta'ala dauhan Gusti Allah ta'ala wa in kuntum marada wa in kuntum sareng lamun kabuktosan aranjeun kabeh eta marada anu gering au ala saparin atawa anu nyanyabaan ila qaulihi nepi kadauhan Gusti Allah ta'ala fatayammamu mangka kudu neja aranjeun kabeh soidan kana taneuh toyiban anu suci aya turoban tegesna kana taneuh tohuron tur anu nyucikeun wa khobaru Muslim sareng hadisna Imam Muslim ju'ilat dijadikeun lana mangpaat pikeun abdi sadaya naon al ardu bumi kulluha tegesna sakabehna itu ardu masjidan kana jadi masjid wa turbatuha sareng dijadikeun taneuhna itu ardu tohuron kana anu nyucikeun wasaro itu tayamum sareng ari pirang-pirang syaratna tayamum jamu saritotin ari lapad saro itu eta jamakna tina lapad saritotin kama sapertikeun perkara kola ngadauh kana itu masaha al jauhari Imam Jauhari eta khomsatu asya'a aya 5 pirang-pirang perkara kada halna nya kitu khomsata asya'a fi aksari nushi dina kaseseueuranana pirang-pirang salinan matan wal ma'dudu sareng ari anu diitung-itung pikalamihi dina kalamna musonib eta sitatun aya genep kama sapertikeun perkara sata'rifu anu tereh nganyahokeun anjeun hu kana itu ma al awwalu ari anu kahijina eta wujudul udri aya na udur wa huwa sareng ari itu udur eta al azzu apes anistimalil ma'i tina makena cai walil azzi sareng eta tetepikeun anu apes salah satu asbabin ari tilu pirang-pirang sabab ahaduha ari anu kahijina tina itu salasa eta pakaduhu eueuhna itu cai bisa babisa parin ku sabab nyaba walil musafiri sareng eta tetepikeun jalma anu sasabaan arbaatu ahwalin ari opat pirang-pirang tingkah
Al halatul ula ari tingkah anu kahiji eta ayat yakona kudu ngayakinkeun itu musafir adamal mai kana henteu ayana cai. Patayamamu tuluy tayamum itu musafir hina idin dina nalika ayat yakona bila tolabin kalawan henteu neangan id la paidata karena henteu aya paedahna eta maujud pihi tina itu tolab sawaun sarua bae akana naha kabuktosan itu musafir eta musafiron anu nyaba amla atawa henteu wapak duhu sareng ari henteu aya na itu maun pisapari dina nyaba eta jaro berjalan itu pakdu alal golibi kana kabiasaanana. Al halatus saniyatu ari tingkah anu kadua eta alla yatayakona ulah ngayakinkeun itu musafir al adama kana henteu aya cai. Bal jawaja balik tanga menangkeun itu musafir wujudahu kana ayana itu maun wa ada mahu sareng henteu ayana itu maun payajibu mangka wajib alaihi ka itu musafir naon tolabuhu neangan itu maun pil wakti dina waktu qobla tayamumi dina samemeh tayamum walau bimadunihi sanajan kabuktosan itu tolab eta ku jalma anu diidinan ku itu musafir. Mimma tina tempat jawaja anu ngamenangkeun itu musafir hu ka itu ma'dun fihi dina itu ma min rohlihi nyatana pamondokanana itu ma'dun waruf kotihi sareng kubabaturanana itu ma'dun alman subina anu dinisbatkeun kabeh ilaihi ka itu musafir wayastau ibu sareng menta nyurambahan itu musafir hum ka itu rufko ka ayuna dia sapertikeun ngagero itu musafir fihim ka itu rufko man ma'ahu ma'un lapad man ma'ahu ma'un man ari sahabai jalma ma'ahu eta tetep sartana itu man ma'un ari cai ya judu halna bageran itu man bihi kana itu ma'un summa ilam yajid tuluy lamun henteu manggihan itu musafir al ma'a kana cai fidalika dina itu rohlihi nadoro mangka ningali itu man haulaihi kana sakurilingeunana itu dalik atau rohli yaminan kabelah katuhua simalan sareng kabelah kenca wa amaman sareng kabelah hareup wa kholpan sareng kabelah tukang ilal hadi nepi kana batas al ati anu bakal datang itu had wa khosso sareng nangtukeun itu musafir maudi al khudrati kana tempat dedeleuan tingalian watoeri sareng tempat manuk bimazidi ihtiyatin kalawan tambah-tambahna ati-ati ingkana lamun kabuktosan itu musafir eta bimustawin aya dina tempat anu rata minal ardi anu tetep tina bumi fa ingkana mangka lamun kabuktosan sama eta tetep dina itu aradi wahdatun legok aw jabalun atawa gunung tarod dada mangka bulak balik ieu musafir yen amina lamun ngarasa aman ieu musafir ma'ama sartana perkara yati anu datang ieu ma yati anu datang ieu ma ihtisoson kalawan nangtukeun wa ma sareng tina perkara layajibu anu teu wajib naon badluhu masrah kenana itu mak lima toha rotihi pikeun cai susut sina ieu musafir ilahadin kana batas yalhaku anu kena hu ka itu musafir fihi dina itu had naon go suruf kotihi menta tulung ka pirang-pirang babaturanana itu musafir lawista gosa lamun menta tulung ieu musafir bihim ka itu rofkoh fihi dina itu had ma'a tasagulihim sarta katungkulna ieu rofkoh biasgo lihim ku pagaweanana itu rofkoh fa ilam yajid mangka lamun henteu manggihan ieu musafir ma'an kana cai
tayammama mangka tayamum ieu musafir lidoni faqdihi karena nyangka eueuhna itu maun. Alhalatu salisatu ari tingkah anu katilu eta ayu lama kudu dikanyahokeun naon maun cai bimahalin dina tempat yasilu anu tepi hukana itu mahal saha musafirun jalma anu nyaba lihajati karena butuhna itu musafir kah titobin sapertikeun ngalasuluh wah tisasin sareng ngalajukut wahada sareng ari ieu mahal eta fauqa hadil gawsi tetep dina saluhureunana batas menta tulung al mutaqaddimi anu geus ti heula ieu gaos wayu sama sareng dingaranan ieu mahal hadal kurbi kana batasna deukeut payajibu mangka wajib non tolabuhu neanganana itu maun minhu tina itu mahal in amina lamun ngarasa aman ieu musafir goeroh tisosin kalawan salianti katangtuan wamalin sareng salianti tina harta yajibu anu wajib naon badluhu masrah keunana itu mal limali toharotihi pikeun meuli cai susucina itu musafir samanan samanan tina arah-arah hargana au ujrotan atawa sewaanana min nafsin tina awak-awakan wa udwin sareng tina anggahota wa malin sareng salianti tina harta zaidin anu ngaleuwihan itu mal alama kana perkara yajibu anu wajib naon badluhu masrah keunana itu ma limain pikeun meuli caina itu musafir wan kitoin sareng aman tina pepegatan an rupqotin jauh ti babaturan wa khuruji waktin sareng aman tina kaluar waktuna salat wa ila sareng lamun henteu in amina fala yajibu mangka henteu wajib naon tolabuhu neanganana itu maun bihila piman kalawan perbedana jalma ma'ahu eta tetep sartana itu man maun ari cai walau tawaddoa sareng lamun wudu ieu man bihi kalawan make maun khoroja mangka kaluar naon al waktu-waktu fa innahu mangka sanyana itu man eta laya tayammamu ulah tayamum itu man li annahu karena sanyana itu man eta wajidun anu manggihan lil ma'i kana cai walam yu'tabar sareng henteu direken huna di dieu naon al amnu aman alah tisosin kana katangtuan alal ikhtisosi kana katangtuan wala alal mali sareng teu diitung-itung aman kana harta ala di anu yajibu wajib naon badluhu masrah keunana itu ladi bihilapihi kalawan perbeda itu aman fima dina perkara maro anu parantos kalangkung itu ma litayakuni wujudil ma'i karena ngayakinkeun ayana cai alhalatu robiatu ari tingkah anu kaopat eta ayakuna kedah kabuktosan naon alma'u caina eta fauqa dalikal mahali tetep dina saluhureun itu tempat al mutaqaddimi anu geus ti heula itu mahal wayu sama sareng dingaranan itu mahal hadal budi ku batasna jauh patayammamu mangka tayamum ieu jalma wala yajibu sareng henteu wajib naon qasdul ma'i ngamaksud kana cai libu dihi karena jauhna itu main palau tayakkona mangka lamun ngayakinkeun ieu jalma hu kana itu main akhirul wakti dina tungtung waktu fantidoruhu mangka ari nunggu na kana itu maun eta afdalu leuwih utama minta jilit tayamumi tibatan gagancangan kana tayamum li anna fadilatas sholati karena sanyana fadilahna salat bil wudu'i kalawan wudu walau akhirul wakti sanajan kabuktosan itu salat eta tetep dina akhir waktu eta ablagu leuwih banget minha tibatan itu fadilah bitayamumi kalawan tayamum awalahu dina kawitan waktu wa in adzona sareng lamun nyangka ieu jalma hu kana itu maun au adzona atawa nyangka ieu jalma au tayakkona atawa ngayakinkeun ieu jalma ada mahu kana eueuhna itu maun au syaka atawa mangmang ieu jalma fihi dina itu maun akhirul wakti dina tungtungna waktu
Pata'jilut tayamumi mangka ari gagancangan kana tayamum eta afdolu leuwih utama litahqiqi fadilatihi karena nyata unggulna ieu tayamum duna fadilatil wudu'i bari encan nyata padilahna wudu as-sababus sani wallahu alam bisawab.